Bismillahirrahmanirrahim. Jalma muslim nubalik turboga akal, kasapuluh malaikat kedah apal, hiji dua malak Jibril jeung Mikail, tilu ofat Israfil sareng Izrail, nu kalima nu tujuh dalapan rakib atid nu mahir, salapan malaikat malik nu kejem, kasapuluh malak Ridwan sering misem. Tugas malak Jibril ngadongkapeun wahyu ka Nabi Muhammad dina waktu tangtu, malak Mikail tukang ngabagi rizki ka makhluk Allah siang kalawan wengi. Malak Israfil nu niup sangkakala dina poe akhir dina poe dunya, nyatana poe qiyamah hancur dunya, hancurna bumi langit katut eusina. Tugas malak Israil nyabutan nyawa kasakur makhluk nu hirup nu bernyawa. Hari tugas malaikat mungkar nakir, nanya sakabeh makhluk temenang mungkir, ditanya 5 perkara dina kubur, mun teu bisa ngajawab pasti ditegur, ditakol dipecut nepikeun ka hancur, tuluy-tuluy nepi ka awakna hancur. Saha pangeran jeung nabi mana kiblat, naon pedoman hirup saha kerabat, mun bisa ngajawab malaikat hormat, gerak kulem cara wengi nikah nikmat. Hari malak rokib atid ditugasna nuliskeun amal sae sareng awona, jika tuhu tempat malaikat rokib dikenca tempatna malaikat atid. Tugas malaikat malik mangajaga naraka pikeun jalma anu doraka. Tugas malaikat Ridwan ge ngajaga surga pikeun jalma-jalma anu takwa, kana sakabeh panyarekna pangeran ditinggalkeun serta pinu kaikhlasan, kana sakabeh panitahna pangeran dilakonan kalawan hate ta'diman, kana sakabeh panitahna pangeran dilakonan kalawan